aya dina kuring daging sok daging aya makeun lamun hirup boga kahayan tenang seuneu ngaginin kulubunakeun akal pikiran ikhtiarnya carana tertib kudu naik ngalakonana migawena aneh beunang kariki kajengin kahasil diri urang seorang hirup emang sakuna kitu ari hayang miboga mibana mah cukup dihayang-hayang mulai kalaksanakeunna digawe hayang ngagini mah ameh kahasilan nyata ku hirup urang ulah sok pikiran was-was kudu pikiran luas ameh kahasilan jadi leuwih haus mus jaga menang terbetul hirup urang ngan usamah naon wae teu kurasa baliwat terpakon ngan kumpulan kewajiban hirup barang terlaksana pasti itu lamun digaweana ulah ngabogaan pikiran joli kudu ngabogaan pikiran aus kudu siri asah siri asuh siri rangkul siri geuingkeun siri kabarengan rame aus mus barokah salamet hirup urang kudu gareuh sin sabar lahunan gagana kapanggih sagalana ngabukti urang surah aya dina kuring daging sok daging aya makeun lamun hirup berboga kahayan dan laksana ngaginin kulubunakeun akal pikiran ikhtiar carana tertib kudu daek ngalakonana migawena ameh beunang kariki kajengin kahasil urang sorang hirup emang sakuduna kitu ari hayang diboga
kudu daek laksana digawena hayang geuning mah ameh kahasilna nyata uhiru ulah sok pikiran was-was kudu pikiran luas ameh kahasilna dijadi alami aus mus kaharepna jaga menang terbakal diukuran berusaha menawar wae kekurangan sabari umat yang kuakun kelumpunan kewajiban hidup marang tengah laksana bangga orang sorat yang saknyana tangku pasti itu lamun digaweana untuk ngabogaan pikiran joli kudu ngabogaan pikiran aus kudu silih asa silih asuh silih rangkul silih keinget silih elingan babareun ame alus mulus barokah selamat hirup urang kudu ngareukeun ting sabar lalahunan ngagena kapanggih sagalana bukti bunga ngan urang sorah ngabukti bunga ngan urang sorah